Baca aja. Dirinya mau pinjam duit, aduh. Ngomong atuh. Jadi dia teh butuh duit ya teman dia teh. Jadi miskin kumaha? Mang Ujang kunaon ieu? Eta cabakan ieu na tadi cabakan. Tariis. Ieu pantai mah tapi dari panasina mah. Ieu mah kubelah napas buatan. Gunanya Karena awak tadi semacua awak pasiksa daripada eta malah duit hasil malah mesti dipencetan sekali awak jadi awak ya. Wah, ya awak Jadi diceli di dia mah. coba sekali awak Suka sama. coba pencetan sing kumaha Aku kan itu ngomong itu lah. kok atuh kumaha oh kita. Ya, mantap mantap iya sugan masih jadi sakti we ya seger tarikan ke bleng tarikan suntik bleng tanakan bleng seger terus Mang Ujang. mantap bleng Terus Mang Ujang neueun kitu euy. tarikan bleng jangan kasih kendor bleng itu kieu bleng silih pencetan geusnya eta mah blengnya mah nya duit teu hasil geuningan anu mah dah geus kieu balik geuningan Gawe tuh tuan mana transfer angke 4 bulan deui nya ditransfer insyaallah. Mudah-mudahan cair rapina ieu. nya mudah-mudahan atuh nya kita teh magangnya Ya. anu mah sok langsung Nuhun pisan ieu doh. Neng Lulu lain ka mana baturan teh ongkoh geus pada asar cenah ka dieu tapi eueuh wae moal kitu kasasad lieureuna di mana imahna nya itu kitu juga we ara apaleun nu boga imah itu tuh geningan itu sih nama tuh geningan tuh oh itu gagah nih nama siga almarhum Asep Sunandar kayak pisan ini nama bener manehna tapi sorangan kerja pamajikanana iya ciga nama imahna teh nah ciga ulah aya tamu yang keher teh kuat ka di talian ge
Itu jauh tina rezeki atuh pantau pagar di talian we. Salam, Wah, namanya pun dari itu kene. ada mau biro kata mentus atuh. Pengen ciri itu teh. Pilarian nu aya balongan cenah bumina. Oh, tadi tadi ngarian ketingali. Asupan teh lain di dieu nyalur. Alhamdulillah kepanggil oge ya. Iya, salira. Ah, nah. Kaling lah, sok atuh tinggal lah. Ini sok lagi. Ah, ini ngeunah di tempat yang ningis. Rasa menahan malam di kampung atuh lo ya. Biasa we. Ya balong rajin. Eta sakalian dari para budak dengeuna. Sok kitu we geuningan. Hari urang na rajin mah pan aya sampeureun Tah. sakalian eueuh dengan sangun teh. Tinggal mau gitu. Tah kitu. Lain asa tieun ngamarana barudak. Ini budak ke mana? Hari nu budak mah kan kebeneran itu jadwalna teh pengawasan di itu tuh di skala hilir. Oh. Hari budak mah udah biasa sok di karobong dah. Betak ke hampura we meureun tuh. Cai ke latunya. Ah, entong tenang we tenang. Ke lat sok ngobrol heulanya. Wajeng sawah. Oh, di teh geus heubeul geuningan nya urang teh. Oh, sabaraha tahun atuh teh keluar sekolah we meureun. Bener. Ya. Oh, dia kaling lap. Masih sorangan ka dieu. Mana pemajikan? Pada dinya ya. Iya, urang teh. Nu Ah, aya. biasa we lain nu anyar jol ka mana wae. Nu katilu, di Nu dinya katilu. mah. Pasti ada yang seperti itu kan? Kabehna mah genep. Allah, itu betul. Pan cek ustad ge pamajikan mau ukur hiji, Heeh. hiji, urangnya hiji di dieu, hiji di Tasik, hiji di Garut. Bener. Ah, jadi pan Pintar. loba simpang geun loba baraya, Tah, urang gitu, kitu bener. macarkeun babarayaan. Bener, dah geningan sepu saya geningan pemajikan teh sok masing-masing boga doa Ah, gitu. gitu atuh. Bener, hebat prinsipnya. Boga hiji ribu sugan genep mah leuwih ribu tah urang teh. Masih tekan mobil kana motor. Enggak lah. Ngajar intinya pan bari mapa ya kana mobil mah susah dah. Bener nya maresep aya kamajuan teh jika di dieu di mah kieu ya ngubek taneuh we di dieu. Sarua we nangan isi gentong. Kedua nama. Oh, kelapnya nyokot cai teu. Padahal gua na atuh lah. Cai atuh. Ya kana ya. Sok kampurannya pemajikan cai sok. Ieu naon atuh terus mending ngarepotkeun bae atuh cai. urang ieu mah ieu nyimpang we atuh kebenaran aya baraya di dieu. Hampura we udah honon pisan ieu cai we. Ditampi atuh. Sok. Nah, ieu teh asa eueusian mana teh. Wah, pira Rumahnya ieu mah aduh ieu ada tiba heula kana banyol sia mah aduh. Karep panggil teh. Pamajikan lur tama. Itu ayam mualnya Perasaan mah aya sigana mah. bener aya. Kue mah aya. Karena ka mana? Oh, ayo tuh. Atuh bongana sia teh cing. Cing tarapti lembang teh aduh. Tuh, sia mah. Anu peng. Tuh, karunya teuing atuh cing tarapti. Aduh, Nah, aya anu ngadupak sahanya. Aduh, geus kan nu ngageuh di dieu sigana. alah. Ayo inget purus ya. Ieu mah. Ah. Bener lewat ke belakangnya mah. Lawur. Aduh. Aya tuh. Tuh. Alita. Euy, sorangan cuma cik nyiem deui. Oh itu euy. Itu mah gagah. Gagah deui. Nanan. Oh. Sentuh boga babaturan. Anjir gagah itu juga. Oh juga dalam. Ya. Main urang, ayo buru. Lalu situ jadi CS lur. Oh, Karunya nya sok atuh sok aya tamu. Woi. Ini aja baju ya si Obreng adon yang ngojai cenah di buka salin. Salin mah aja kan Iya, kebajikan. tekan ieu kan. Kunaon eta? Abu. Masuk atuh ke bakal karunya. Eta kudu nyusutan heula atuh ketal. Bisa ada ya mah. Dengan iya. Sohib Ya, aduh. sama. Alhamdulillah saya Itu kunaon itu mah? Ya tapi teh tidinya karunya tuh terbalik lempang nang aja adon yang cuprakan. Pembek iya eta Ada salin kita sok.
tuh. Nah, kira-kira iya mah jadi pemajikan ya. Sok. Bang Jam. Iya mana mau kan Nah, iya mah gini kan. Sebentar, nyata. Duh, wah, teman tidak apa lu sama mana ini? baik kiri salin mana tadinya tetangganan beneran. Duh, kena cai di, jangan mau bujang. Aing kumaha sinalur aja na pemajikan teh. Tuh, cai itu ya. Kamar hiji aja na. Itu mah mau mana? Ini kan. Saya ayah we gini pamajikan mah. Oh, udah dia ayah. Udah dia tuh ayah. Aduh, itu hampura kan bisa mau cai di. Kumaha ieu salinan heula. Kang Opion. Opian. Ya tuh mana cek kabulusan. Kabulusan. Itu hanya kalau baik teh ya. Ngan opian ya, saya teh cai we atuh teh. Yang ngopi jadi Ngopi, astagfirullahaladzim. Nah, kapopohokeun ya telur. Mawar Ada bieu teh. Iya nyimpang di jalan teh. Alhamdulillah, opian mobleng. Aduh kapopohokeun. Sambil disobleng ke tirisnya. Lain eta asa ira ka dieu na. Tadi nanti sebenarnya teh bakal yang pamongan sama bukan hanya kita Aing seberapa tahun ya 10 tahun tara kepanggih. ayam 25 Tadi mah diantar itu sugan teh di tongan lah sugan teh. Almarhum Haji Asep Sunandar. oh nya teh bisa pertama kali mah kawak baru make Kira tukang cicing ingin sobleng neh teh. kunon tiris sok tiris mah tuh ada jangan kok pegang ya Nah, kopi lah tuh ngobleng kopi. Kang ngopi mum. hari eta asal dapat kue di mana Lain di sobleng adanya. Pas saya ngopieun ayo aya tadi mau Kebeneran. tuh Iya, nyimpang dah. Kebeneran langganan dah mah. Langganan. Aduh, naon cenah teh Pukis di Mang Wisnu anu dipeuneuy. Ieu teh aduh pamajang nu karolot kieu mah ngeunah anda hipu ya. Awas tulangan ieu mah sok. iya geus kitu heula Sok. dia teh nya pukis di Mang Wisnu ieu teh Tidinya langganan anu dipeuneuy teh. Sok, buka sok. Sok. Sok, dah hipu awas tulangan mah sok. Hop heula, Leng. Nawa ka ieu cing asana candi asaan. Iya, munah. Nah, ya sok. Sok. Besok atuh tah ditapis. Wah, benar. cing dia teh pukis Pak Wisnu teh wah euy teka neureuh kieu Mantap Pukis Pak Wisnu, memang jempolan. Ah, euy. Prokis pokoknya mah Pak Wisnu. Goot. iya dulu sok dulu Sok, sok. urang mah Sok, sok. Tong atuh pan nyebu eta mah mere plat pabalik leta aduh kasain kolot wae. nya Lain kadung didikeun. Goblok. Bukan aing teh lapar jelema teh. mantap Beneran padahal aing tidak cangasaan teh. Kadung teh di ditu keneh di dahan. Pak Wisnu Mana lagi? Pak Wisnu Ari teun teh sok. Helah da dewek ge mah. Can sia teh nu mawana ngalieur teh. Rambleng Eta nya bikeun we kabehnya bawa ka itu rumah mata keluargeun. ari siapa teh nama tah biasa sok ngeus nu mere mah biasa sok bisa Oh, sebut si goreng mah teh meulina sabungkus. Teuing teh dibawa kabeh mah jika meulina mah loba jika eta asal Gara-gara ieu tadi makan. kapar di mah geus gitu. kuning nanya Neunang Kang Wisnu. Dalam. Jang enak mah karunya bawa heula we lah tiriseun aya da omongan adinya nu mawana Oh, jadi ketempuhan. Disakeun we gitu. kana anya jaga basa ge mau hiji gitu kas mau pion Tadi mah pohokannya. cenah kieu Dadah. Wah, tuh gitu lah. Ya. lain Dari nu tadi teh urang mana? teh nu tadi teh anu nya babaturan si urang-urang nu si bujang teh nu hiji mah si sobleng Anu hiji deui teh si sobleng bisa anu eta puguluduk nih Asa iya gitu. Potonganana asa beda tah mah asa karaning hari. kita mijut Asa hampura urang da mana we gitu gitu. ada tak gitu eta mah Atuh hari kitu mah da naon aing
mau opin kalau kaki ledis ke sini kuno dia. lapar gitu. Pamitan yang kurang salah kayak ira-ira dia ada oleh ka dia. Hampurannya pamajikan anu jadi temui naon. Jadinya jadi kita jujur kau sakala. Baik kajinana balikna rek nyimpang deui ka Pak Wisnu. Oh siap. Hampurannya. Kita lain kirang sono nya tong kapoknya orang. Moal ya. Ya ayo assalamualaikum. Salam. Non Ca. Nah, biasa we ya nih sebagai gitaran il. Yang nyelu ulin Ulin. Ininya teh budak nih. Kuduna ge ulin aja budak deui. Naon kitu masalahna? Urang ge baheula keur leutik. Ulin we jeung kolot keur leutik. Jadi we kabawakeun kolot tingali beungeut urang. Bahaya kebawakeun kolot ge penting mah beungeut we awet ngora. Nah, di budak ayeuna teu ngagugu ka kolotnya. Sok we wis rek ulin mah. Kan kadewe ulah kabawa ku sawakabaka sakaba-kaba. Eta. Aya ngarokoknya Masuk. Ngarokok beuki ari usaha acan. kewa acan usaha. Pek bae rek ngarokok masa ulah mabok. Moal atuh. Mau kebawa ku sawakaba-kaba. Sakaba-kaba. Tah eta maksud teh. Sok we ngarokok malah. Bang Ca. Dek curhat teh. Sok. Curhat naon? Ieu nya apa si Ujang? Si Ujang udak mah ngobleng. Heeh. Naon gitu? Oh, geus aya 2 poe mah. Kan dia ngadenge. Baturan urang kabeh diajak ku si eta. Oh, diajakan ku manehna. Jadi aing eueuh anak buah. Baiklah. Kita ngaranna ge budak, engke ge bakal akur deui. Oh. Geus lah ina urang ngagitar. Sok. Kunaon? Lagu nganjuk ke Semayar. Sigehe aya wae lagu teh. Heuh benar oge nya lagu eta. Lagu nganjuk mohon-mohon seakan-akan hayang dibere eta teh. Oh, lagu Mayar hararese. Kabur we. Untuk nama ubi ieu. Sok atuh lagu naon atuh sing bener lah. Bebas sok. Naon we? Kade ulah lagu nganjuk ke Semaya. Sama batur. Dari ke mana di dinya? Rek meuli kue pancong. Kue pancong. Kue pancong di mana? Eta mah lain kue pancong. Eta mah kue pukis. Pancong. Ah, di dia kamari anyar kene. Justru nggak kasih. Heeh. Di kamari asa Adi. Mama terus. Eta teh cecep barudak abi mah ngaranna teh pukis pancong. Pukis. Langanan ieu. Langanan. Emang ngeunah eta mah rumer. Ayeuna oge ngeleg gerser. Tuh dia ini telah kue pancong. Kalian mah HP, urang mah HP. Kudu HP. Lewat WA di Peri anu bisa. So atuh DP kumaha nomorna. Ketinggalan zaman ieu mah. Sok, tuliskeun kana. Oh. Sok, sebutkeun nomorna. Nomor WA? Ya. Kita bisa diterima di imah. Di Peri atuh ieu mah geus. Di dia kayak apal euy. Sok seberang 08 hiji 0808 873 673. Siap? Tos. Ya, sip. Nah, ieu mah ngobrol Facebookna Adit Pancong Cicalengka nya. Eta naon Facebookna naon? Facebookna Adit Pancong Cicalengka. Nuhun Ya. Ya, beda ada. Ya di WA. Ya, ayo. Ya, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mana yang namanya putus? Putus Kan naon baheula mana? teteh. Hah? Miskin baheula. Enak mah beda deui. Kan bener lah, cekin. Online jual nanti. Oh, Nah itu nggak bos. balik sia. Eh. Ari sia goblok. Siang orang kita akan